wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Mugnia Sabila Khairunisa dinu acara Yunica News. Dinten Jumat kaping 20 September 2024. Pamirsa, korban gempa di Bandung jeung di Garut hiji maot jeung 83 luka. Kemis 18 September 2024 di jam 11.25 waktu Indonesia bagian kulon. 4.638 bangunan anu di kota ranjang gempa lolobana aya di Kabupaten Bandung. Sesana di Garut, Bandung Barat, jeung Purwakarta nepi ka Bogor. Total imah ruksak berat nyaeta nepi ka 534. Cerita salajengna bade didugikeun ku rekan abdi nyaeta Nur Sakinah. Korban jiwa alatan lini nyaeta hiji jalma wafat. Jumlah korban wafat di Pikawanoh di Kabupaten Bandung. Sedangkan kerugian alatan lini ditaksir 385 miliar rupiah. Sementara eta 710 urang diungsikeun, Cilaka 83 urang, Kabupaten Bandung 78 urang, Garut 5 urang, wafat 1 urang. Diperkirakan rugi 385 miliar rupiah. Sakitu informasi nu tiasa didugikeun, mugi tiasa mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Yunica ngabewarekeun.